Itu ical naon Pak teh? Oh dading. Saya odading bala-bala. Tapi aya bala-balanan teu? Oh. Mau odading hungkul. Bugis teh hejo ya mah. Hejo. Tuh. Ah benten ya bugis teh hejo. Alah, incu ieu teh nya. Kelas sabariji. Kita sekolah cenah alim ieu mah. Oh, acan panginten. Acan lebet SD atuh nya. Acan, kita cenah alim. Nya, mending kena ngarencangan si Ima aja nya. Jadi ini tuh si bapak teh berjualan keliling nya. Keliling. Ari kawi teh paling mana, Pak? Audi di Selawi. Kumaha? Di Selawi. Di Selawi. Selawi teh caket teh. Potongan. Potongan. Oh, paling ditu. Potongan. Tiap dinten ieu teh icalan teh, Pak. Ujung naon ibu teh? Ngalamun. Ngalamunan naon? Ngalamunan biasa we sanes kanton. Mana we teh ngalamunan hoyong gaduh deui. Ya. Ari itu murang kali. Cucu. Oh cucu. Sok ngarencangan ka ibu. Ari ibu di dieu teh sareng saha? Cucu duaan. Oh duaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, dimanapun kalian semuanya berada. Berjumpa kembali bersama saya MJ Tasikmalaya. Dan kali ini saya sedang berada di Kampung Cikarama, Desa Puspasari, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Yang mana pada kesempatan hari ini saya akan mengunjungi salah satu perkampungan yang terletak di sebelah sana. Pokoknya ikuti saja perjalanan saya sampai dengan selesai. Nah, ieu mah ngakeup gas sanes ngakeup suluh. Tamang. Suluhna digentos ku gasnya. Resep kedahnya. Oh. Suluh leuweung janten suluh kota ya mah. Seperti yang kita lihat kawan-kawan, jadi di lokasi ini memang banyak, lumayan cukup banyak rumah-rumah penduduk. Dan ini salah satu musola ataupun juga masjid yang terletak di Kampung Cikarama ini teman-teman. Dan di sini saya tidak sendirian, ditemani sama saya sama Kang Elpan ya. Dan kebetulan
Kang Elpan ini sudah tahu persis lokasi perkampungan ini kawan-kawan. Oke, dan kita lanjut. Yang mana di kampung ini teh kiri kanan pun juga banyak sekali pohon-pohon manggis kawan-kawan. Tuh. Dan ini adalah salah satu akses jalan untuk menuju perkampungan yang akan kita tuju kawan-kawan. Akan tetapi saya bingung ya. Kesini pun juga ada jalan dan ke sebelah sana pun juga ada jalan. Pokoknya kita ikuti saja ke sebelah sini kawan-kawan. Saya tidak menyangka kawan-kawan, jadi di lokasi perkebunan manggis ini banyak sekali rumah-rumah penduduk, dan di sebelah sini ada satu dua, terus ke sebelah bawah sini pun juga ada 1, 2, sekitar 3 rumahan kawan-kawan. Aduh, Assalamualaikum. Punten lah. Damang. Alah si bapak ini ketawa wae, Pak, punten. Ngadamel kusen ya teh? Oh, tihang. Bumi sehari dia. Oh. Dan mungkin ini adalah ciri khas kampung sini kawan-kawan, yang mana lembur ataupun juga rumah warga kampung sini teh berjauhan, tidak berdekatan seperti di kampung yang lain tuh. Ada yang di sebelah atas, ada juga yang di sebelah bawah sini kawan-kawan tuh. Dan saya pun juga tidak menyangka bahwa di lokasi seperti ini ada pemukiman warga kampung daerah sini kawan-kawan. Ada 1, 2, 3, 4. Di sini lumayan banyak kawan-kawan tuh. Dan halamannya ini sangat enakan pisan ya kawan-kawan, terlihat dari sini. Dan itu rekan-rekan saya yang lagi pada beristirahat kawan-kawan. Tuh, depan rumahnya ini perkebunan, seperti perkebunan sayur kawan-kawan. Punten lah, Damang, nyanggakeun salam silaturahmi. Ya saha Damang? Alhamdulillah. Penak di wae gitu ya. Damang Kang, punten. Ibu mani rawoseun di dia mangariung, wih teh karbon ya teh. Ari sawah di palih dia ka palihan mana Pak? Oh, sawah mah palihan handap. Mohon.
Jadi salah satu keenakan bersilaturahmi kalembur maka kampung makieu nya kan ijanya. Disuguhan bala-bala ya ku si Akang. Alhamdulillah padahal teu baweur si Akang di urang mana cenah. Orang mana eta sih kitu nya? Lagi pada gitu sih. Di topik gitu sih orang mana eta sih? Jadi meskipun ini teh di tengah leuweung ya. Jalanannya coba lihat kawan-kawan. Masya Allah. Sangat licin ya, walening. Dan kita langsung ke sebelah sini. Sepi kawan-kawan. Punten. Assalamualaikum Ibu. Damang nyanggakeun salam silaturahmina. Ngiring amangan sareng milari rencangan kapal dia amangan teh. Teu aya. Oh teu aya, teu acan kapal dia kapal enak kitunya. Duka atuh. Ieu saha si Dedena? Nuhun. Murang kali Ibu. Sanes putu. Incu itu nya. Kelas sabariji. Teu sakola cenah alim ieu mah. Oh, acan panginten. Acan lebet SD atuh nya. Acan. Teu cenah alim. Nya, mending kana ngarencangan si Imah jadi nya. Upami Yuswana sabaraha tahu dina si Dedena? Duka itu duka 8. Nuhun 8 we mah. Aya 8 mah. Aya. Ari ti dieu kapalihan mana sakola teh? Abi tuh kabar laksana. Tebih ti dieu. Tenang teh. Soalna mah abi lungsur ke kampung ieu teh kapalih dieu teh lumayan tebih geuningan. Dugikeun ka nyasab kapalih dieu Ibu. Di dieu teh Ibu teh duaan sareng si Dede. Abi mah nyarira, ieu mah atuh. Ieu sok amang satari siang. Janten Ibu mah nyalira, pemisiang direncangan ku si Dede. Engke mah wengi rencangan sareng wengi nanya Dedenya. Si Mak alimeun. Aya di palihan mana Bu ya itu? Oh di handap. Atuh caket Ibu moal keung. Jos hoyong gini amongan kabelihan apa dinya? Bumi si Dede teh di handap teh. Nuhun atuh teh tangan teu aya da atuh nuju icalan. Icalan naon? Bangsa ieu we sayur-sayuran. Sebangsaning sayur-sayuran. Atahan. Atah. Jika nama balanya harek pangawasna jadi dia mah awisnya sayuran teh. Soalna mah balanya aja tebih. Tebih kapus bayang. Oh. Sakinten caket kepus bayang. Abi mah di ditu ka Cikurubuk Ibu. Dan seperti yang kita lihat kawan-kawan bahwa di sini teh memang enakeun pisan ya. Halamannya ini sangat bersih kawan-kawan tuh, Masya Allah. Dan ke sebelah sana pun juga ada beberapa rumah warga kampung sini. Cuman sekarang tuh lagi sepi pisan ya. Jempling tuh. Coba lihat kawan-kawan halamannya. Sangat cantik-cantik rumahnya, Masya Allah. Dimana Bapak Ibu? Wih damel. Wah, tila leuweung nya.
Tilaleuweung. Aduh. Aduh, ieu nuju naon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Nuju naon ibu teh? Ngalamun. Ngalamunan naon? Ngalamunan biasa we sanes kanten. Manawi teh ngalamunan hoyong gaduh deui. Ya. Ari itu murang kali. Cucu. Oh, cucu. Sok ngarencangan ka ibu. Ari ibu di dieu teh sareng saha? Cucu duaan. Oh, duaan. Mohon. Umur 1 tahun ayeuna geus di kelas genep Ieu teh ari mamahna di Karawang. di Karawang ya teh. Mohon kanu di Saroge di Karawang. Ieu teh kurama teh ditiara. Ieu teh Mas. Ibuna gitu. Astaga. Nah, tahun kali, bulan kali. Uih nate mohon. Ibu we anu banting setir kangge ngabiayaan bekal sakola oge sok kenging cuma tamu teh. Mohon. Sahoyong atuh naon tamat-tamat SD atuh pari Mohon. huruf teuing. Kelas sabari hiji Kelas sanes. genep anak. Ayeuna teh kelas genep. Mohon. Mohon si ujang teh kelas genepnya. Mohon. Upami ibu sadidin teh sokana naon ibu? Ate kana naon sok among we ke data kaya Paling ge sacabak-cabak. cabak-cabak ke paling ka zaman ibak depan gitu. Di dieu kapalihan mana ka zaman? Ka tebih aya upami nu kapalih dia ayeuna mah nuju hawewe ge sok ka ditu ka Cipano. Oh. Namina ibu teh sapunten. Mimin Tarsi. Oh, Ibu Mimin tuh. Jadi inilah lokasi seputaran rumah Ibu Mimin ya, yang dimana Ibu Mimin ini ditemani sama cucunya, dan cucunya ini si ibunya ini lagi di daerah Karawang ya Bu ya. Dan untuk pengambilan air dari sini teh ke bawah sana ibunya. Nah, lumayan tebihnya. Ya, lumayan 1/2 kilo lah. Oh, 1/2 kiloan, Masya Allah. Tuh coba lihat ya kawan-kawan. Dan di sekeliling rumahnya ini terlihat jelas ya. Jadi tuh banyak sekali pohon-pohon manggis. Ya itu nu kagungan ibu sanes. Bukan, anu sederet. Oh iya Rumah teh. numpang di sini. Oh, Numpang. ibu mah numpang. Numpang sari Di dieu teh sabari nungguan panggilannya. Nungguan ya, tanam-tanaman. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat ibunya. Amin. Panjang yuswa dilancarkan rezekina sareng si ujang oge. Anu teh tos kelas Kelas genep. kelas genep SD. Ranking sabari jang? Oh, henteu. Heeh, ti dieu teh ka mana sakola teh? Kalau baru laksana. Tebih ti dieu. Mohon tebih. Eh, Rasa kiloan ya lah. sok mapa si ujang di dieu. Apa lagi? Oh, aiku tak. Ya nama si ujang teh di dia teh resep oge nya kan alang layangan tuh eta teh keng morwan ya.
teh icalan naon Pak teh? Odading. Saya odading bala-bala. Tapi aya bala-balanan teu? Oh. Mau odading hungkul. Wah, eta mah atuh sanes odading. Disebat teh ieu teh naon? Onde-onde. Wah, ieu mah nu aya film Warkop DKI nya. Sabaraha teh sakina? 10. Itu 10. Sakieuna 10 aya eta naon hejo? Ieu teh bugis. Bugis. Teh ieu mah benten bugis teh nya. Bugis teh hejo ya mah. Hejo. Tuh. Ah benten ya bugis teh hejo. Halo. Ya, saya tadi kaset. Oh iya teh. Asa hoyong iya Pak ieu mah. Mangga. Bade teh ah. Ari ieu mah bumi asal teh ieu mah. Oh di dieu nya. Oh. Ta gentoskeun 2. Ieu sami. Mohon. Ta. Ieu gentoskeun 2 mohon. 2 gentoskeun. Mantap kawan-kawan. Jadi ini tuh si bapak teh berjualan kelilingnya. Keliling. Ari kawi teh palih mana Pak? Audi di Selawi. Kumaha? Di Selawi. Di Selawi. Selawi teh caket teh. Potongan. Oh, palih ditu. Kelihatan. Tiap dinten ieu teh icalan Pak. Kenging bapak gini saya nih. Karena Saya kenging batur, bapak mah mau di jalan hungkul. icalan hungkul. Ayo barengan.